Tepang dah mulai kanca dina dongeng Sunda nu nyanak jajar carios lutung kasarung atau pamugi sing janten panglipur kalbu pang beberapa kanutos terang lalakon lutung kasarung atuh ngatur kenuhun kerasa ngarojong kana ye carios prung Kaula bunga amal watasuta bunga kagiri-giri lengser bisa ngambil keputusan soalna kaula teh tiba kebingung teh saha anu jadi pirajaeun tah lamun kaayaan kitu mah Purbasari nu bakal jadi raja tapi Purbasari can dewasa paling oge sementara sina kupul balarang sebab perlu adil jeung kaayaan ulah nepikeun ka pasasea cek sang raja panjang lebar dina nyaritana kumaha nyimas satuju hari kanu abdi mah Raka Prabu ngiringan wae kumaha saena teu tiasa ngalalangkungan nu aduh siapa ge jamu nu ngiringan lain kilengser kusabab isuk pageto kuring bakal miang ke Gunung Galuh pikeun tapa brata rek nyiarkeun diri nyungsikeun diri rek kadeukeutkeun awak ka Sang Pencipta wayahna kuring amanat mihape Purbasari pangapingkeun jeung pangjaringkeun cek sang raja nitipkeun putri Purbasari sabab kadituna pasti bakal loba bancang pakewuh bakal disirikan ku kabeh dulurna aduh abuat nyuhun abuat narimakeunana nun tapi da kenali kumaha meureun abdi siap nun cek kilengser tegas jeung ngayakinkeun kanu jadi raja nya atuh ari geus kitu mah meureunan kaputusanana Purbasari ulang angkat jadi raja jigwe ayeuna mah lumaku beral gedamiang bejaan masyarakat nu aya di kampung ieu dibawa kerajaan kaula bahwa kaula bakal ngangkat Purbasari menjadi papayung agung adur nuhun atugan mang aduh dikandun cek kilengser bari terus ngaleos ka jalan muru ka jalan kana panto kerajaan pikeun mulang jeung amanat bakal ngabejakeun ka masyarakat nu aya di wewengkon eta waktosna kanca tos teu nyekapan hapuntenna anu kasuhun hampura anu ditedak permios.